tertutup di pikiran, baik di orang. Jalan tanpa sepanjang kata ayam yang kerjakan sabar natural dan tepat tak terpekan salah masa kita mahal kadang jadi jelma hade jadi jelma gede harta makan kita jalma perintah agama ulah jauh cinta nyoba sareng nyoba dan sareng para kiai hirup kena ngomong isi ngarah ayah anu ngateuing mangsarengkah bersama ingin berteman ingin jujur nyari pembangun hirup balut rasa ucapan tekad yang terpean pinang dibaca selamat dunia jangan tinggal soleh. Jadi jelma hade jadi jelma gede harta makan dan kita jalma perintah agama ulah jauh di nama nyoba sareng nyoba dan sareng para kiai kena ngomong isi ngarah ayah anu ngateuing mangsarengkah bersama ingin Putra Nuhun Kencana Magelaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wargi Bapak RT 08 RW 08 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Alhamdulillah simkuring saparakanca biasa Nama saya Aida Jemiliana. Saya di sini sudah 4 tahun menjabat bimas di sini. Dan alhamdulillah selama 4 tahun ini tidak pernah terjadi keributan di saat ada hiburan. Dan semua rangkaian perhelatan ini sudah kita jalani mulai daripada perizinan RT, RW, kecamatan, kelurahan, dan kepolisian. Itu artinya kita di sini dilindungi oleh hukum. Tetapi di sisi lain kita juga harus menjaga keamanan, ketertiban semuanya. Apalagi dalam menghadapi pilkada ini, kita harus silent dalam artian tidak ada keributan. Apabila ada keributan, kasihan yang punya hajat. Kita menghargai, kita adakan hiburan ini adalah untuk menghibur kita semua. Saya percaya tidak akan ada yang ribut di sini ya. Saya titip semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepolisian oke buah pilih ayat di keluarga besar atanapi di Bapak RT di Bapak RW sumangga waktu sinar tempatnya dino acara sambutan pangitan 200 serengse palwargi dua kaum dangu sadayana pangitan acara orang lajeng karena acara hiburan ku kituna kange kamurang kalihna sumangga supados ditungangkeun wae kana Raja Wali. Oke kamu persiapan anak kange kamurang kalih timpung gotong Raja Wali amang dipersiapkeun palwargi mewah kaum dangu sadayana simkuring sabarakanca umaja khususna kangge ka para tokoh-tokoh seni oke kangge ka para pemuda-pemudi anu mika cinta anu mika resep kana lalaguan dina wanda jaipong atanapi bajidor dina wanda dangdut semoga diantos pamunut atanapi atensi laguna ketemunya orang kawitan kumang repi lagu eta-eta ngintonan kangge karuhun urang anu paratos teu aya di ieu patempatan oge nu masih kene aya nu masih kene jumeneng di ieu patempatan semoga urang kawitan kumang repi lagu kembang gaduh nyangakeun.
Maha Suci. Sarung
Kapanya bapaknya yang terkapayu hari deui hari yang ada yang nape anu mana yang istri yang perawan
Karena sayang
Willy tungul sirungan catang supaan gak terkaitan sama dan namanya teh dan Eri dinten ieu dilaksanakeun naik ke Raja Wali ulah janten tungul sirungan catang supaan gak terkaitan atuh simkuring kawakilan kudu gaduh maksad rehna simkuring cenah pangkaulkeun nanging hapunten anu kasuhun bahwa Willy jangan basama tanah pikiran pantes rehna simkuring masalah sama ahli nyawer namun ieu mah etang-etang kaul wae kanu kagungan salametan sareng diselametkeun atuh ka murang kawina mugi sing janten murang kawi anu saleh ka ibu ka rama ka tut agama margi ulah seueur teh nyang kolong kana waktos semanga nyawara bari dikawitan nyutruk gaur teh karuhun nutunaca para seni zona sawe asli seni Sunda pikun suluk mawa diri sing akan bisa tincang make pikiran jangan pilihan namawitan magi Gusti nang kayungan ayo lama Bye.